Ah, mancing lauk lapar. Tuh. Ayo segini lauknya. Ngajlot. Ay. Lamun di walungan ieu bah kelar mancing ieu meureun bahnya. Celup. Kak ngecelup. Ingat, saya geura ieu urang sepeda lah ya geura. Lawe ngaranna ieu mancing. Seru ieu. Bukan, Bah? Mun hiji eta. Itu tuh ngomong deui. Ngomong lah kamari mana buat tuh kabar deui. Oh. Nih mancing seru ini guys. Lauk nganclok, udagan eupan tuh, eupana ge roti. Haliber heut ge heut. Iya. Iya. Tah, gili kan gula daya bae bikeuna nih ya. Ih. Salabatan ucing we nya. Lauknya. Sakieu ieu lauk. Ih. Lebihkeun kanu gede bae. Dulu. Tah. Tadi teh. Tadi. Nu leutik. Itu gede. Mantap. Oke guys. Udah eta Bah. Barokah guys. Lauk ngudagan eupan. Lain eupan ngudagan lauk. Geura Abah mancing. Supaya ngorade Bah mancing eta supaya ngarasa muda. Gitu. Narik lauk eta jiwa anu 50 tahun jadi 20 tahun gitu. Detik amat Bah. Detik amat. Bikin kanu gede bae Bah. Bisa loba ieu lauknya. Tilok di Paraban ge geremuk tapi nya. Caina emang bagus di bahnya. Dulu lah. Tabah tanu gede lah. Tah. Ih. Ah, benang Bah nu gede Bah. Benang. Siap. Tuh, gede Bah. Geus kitu mancingna. Koman mau naon eta? Logrong. Nela. Oh, iya eta lauk payus. Lauk cucut, tapi asinna pelem ya. Ulah gede-gede ngeuretan ala leutik bae mah asin. Gede bapak. Tah. Leutik kamu Pak. Iya. Nah, tadi Pak. Hampura lauk lain ngalalaga ieu. Kami kilik anu gelade dong ribeulem. Tewelkeun we Bah. Tabur lauk meureun Bah. Karena Om Gentar mah tadi langsung lauk nanya. Karena mainan mah teu ngadahar lauk. Ya lauk resep. Oh, jeung marem manuk. Oh, eta lauk.
Ih, eta mah. Beunang gede eta mah. Leutik. Rilis. Henteu sedang ya. Mejana rumacih eta mah. Mantap guys, mancing di mangkok.